warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa patepang deui sareng simkuring. Postapun salsa juita anggraeni. Pamirsa, dina danget ayeuna simkuring baris nyarengan pamirsa sadayana tina acara Warawiri Warta Sunda Warta Kiwari edisi Senin 16 Maret 2020 genep. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi nandeskeun sakumna birokrat mampu digawe leuwih efektif. Pangna kitu, pausalan anu karandepan ayeuna nyaeta reana jabatan struktural anu remen mere parentah batan anu nya digawe. Eta hal teh hartina dina sistem birokrasi Pemprov Jabar aya kasenjangan dina pagawean teknis jeung administratif. Birokrasi leuwih wuwuk dina sisi administratif tapi lemah dina prapakan teknis. Gubernur miconto lemahna tim pengawas jeung pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Padahal pihakna satekah pola merahkeun pagawe Pemprov anu digawe secara adil di lapangan. Kukituna, pihakna bakal nambahan tenaga anu museur kana pangladen teknis secara langsung. Dina amanatna nalika kagiatan halal bihalal di Buruan Gedong Sate Kota Bandung poe Senen 30 Maret 2020 genep, Gubernur nandeskeun larapna aturan WFH di Pemprov Jabar geus dipaju ti anggalna mula sarta kabuktian ngurangan konsumsi BBM, utamana dina balanja rutin pamarentah. Budi Hartati, Bandung TV. Pamirsa, warta dinten ayeuna dicekapkeun dugi dieu. Simkuring pun salsa juita anggraeni ngawakilan Ais Pangampih Bandung TV, Seja, Amit mundur, Amit mungkur, Bobo sapanon, Carang sapakan, hapunten samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.